Aduh, jadi kepikiran ini. Lain bray, dia teh geus di kebon orang teh ningali kalapa. Perkara naon deui jeung kalapa di dinya. Jadi kieu bray masalah nama. Urang teh tadi teh kan di kebon heuh. Ase kalapa. Aya caian, urang teh kepikiran. Eta cai heuh ngasupkeunna ti mana? Sok coba. Nganggo cai ledeng. Pangkat teh paralona. Oh gitu. Betul ah, bade maralona ngeletak kabuah. Aya caian. Enggak, koslet. Kunaon si etanya ciga nu bingung gitu wah iya mah teu beres ieu mah ya kudu disampurkeun teu beres ieu mah anu teu beres cigana ye kunaon bray meni asa haradewang kitu ningalina ge aing bingung kunaon Pikiran ekonomi zaman ayeuna. nah Hayang sukses we. hayang sukses oh hayang sukses ke kitu mah urang aya solusina Kumaha? Solusina tah. urang erek kagoa heula tagoan heuh Wah. Jadi aing sukses teh euy. Buktina eta warungna gede. Komplit deh. Ya. Pindah ka goanya. Ka goa. A few moments later. iya obat sukses ekonomi mah caranya nah iya obat paling bujaran mah ya nah cocok ya ker diobareun ente mah ya iya Coba. Naon maksud didinya mau mie jeung sabun? keke iya mie lain sembarang mie iya sabun lain sembarang sabun maneh nyaho ieu mie naon Mie sukses. maneh nyaho ieu sabun naon Sabun ekonomi. nah hijikeun mie sukses ekonomi Iya, pusingkeun balik aing mah. nah gitunya kan bener eta teh euy. Kebenaran Kang Waduh, aing pereuyan. Dai, tiris ya? nya heueuh atuh da sumujan aing maneh Siga si Eca, geus nyoekeun di urang, tiisna teu pisan jari hate. si Aji wah edan kabung kerbucin